Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepangdi sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Nah, minggon kamari ibu atos ngabahas materi ngeunaan aksara Sunda. Ayeuna ibu bade masihan contoh cara nulis aksara Sunda. Minggon kamari atos dibahas yen aksara Sunda kaganga miboga 7 aksara suara atanapi vokal, 23 aksara ngalagena atanapi konsonan, 13 rarangken, 10 angka jeung sababaraha tanda baca. Rarangken atawa vokalisasi dibagi kana 3 kelompok. Dumasar tempat nyimpena nyaeta A. Nu ditulis di luhureun aksara ngalagena dibagi jadi 5 bagian. Nu kahiji panghulu, gunana ngarobah sora A jadi sora I. Contoh, kecap kara jadi kira. Huruf vokal A dina K dirobah sorana jadi I. Janten ditambihan panghulu di luhureun aksara K jadi Ki. 2. Pamepet, gunana ngarobah sora A jadi sora E. Contoh, pada jadi peda. Huruf vokal A dina Pa dirobah sorana jadi E. Janten ditambihan pamepet di luhureun aksara Pa. Janten Pe. 3. Paneuleung, gunana pikeun ngarobah vokal A jadi E. Nulisna di luhureun aksara dasar. Contoh, Sara jadi Seri. Huruf vokal A dina Sa dirobah sorana jadi E. Janten ditambihan paneuleung di luhureun aksara Sa. 4. Panglayar, gunana pikeun nambahan konsonan R. Nulisna di luhureun aksara dasar. Contoh, aja jadi ajar. 5. Panyecek, gunana pikeun nambahan konsonan eng. Nulisna luhureun aksara dasar. Contoh, mama jadi mamang. B. Nu ditulis di handapeun aksara ngalagena. Nu kahiji panyuku, gunana ngarobah sora A jadi U. Contoh, saka jadi saku. Huruf vokal A dina K dirobah sorana jadi U. Janten ditambihan panyuku di handapeun aksara K. 2. Panyiku, gunana nambahan sora La dina aksara dasar nu padeukeut. Nulisna di handap. Contoh, saha jadi sahla. Kapa jadi kapling. 3. Panyakra, gunana pikeun nambahan aksara Ra dina aksara dasar nu padeukeut. Nulisna di handap. Contoh, pamaka jadi pramuka. Caka jadi cakra. Rarangken nu katilu nyaeta nu ditulis sajajar jeung aksara ngalagena dibagi jadi 5 bagian. Nu kahiji paneleng, gunana pikeun ngarobah vokal A jadi E. Nulisna di sebelah kiri atau depan aksara dasar. Contoh, Sara jadi Sare. Huruf vokal A dina Ra dirobah sorana jadi E. 2. Panolong, gunana pikeun ngarobah vokal A jadi O. Nulisna katuhun aksara dasar atau sebelah kanan aksara dasar. Contoh, babaka jadi boboko. Huruf vokal A dina Ba sareng K dirobah sorana jadi O. 3. Pamingkal, gunana pikeun nambahan aksara ya
dina aksara dasar nu padeukeut. Nulisna di bawah sebelah kanan atau belakang kata dasar. Contoh, maba jadi mubyar. 4. Pangwisad. Gunana pikeun nambahan aksara H dina aksara dasar nu padeukeut. Nulisna di handap sebelah kanan atau belakang aksara dasar. Contoh, pasa jadi pisah. Aksara sa ditambahan pangwisad jadi sah. Ima jadi imah. Aksara ma ditambahan pangwisad jadi mah. Nu terakhir nyaeta pamaeh. Gunana pikeun ngaleungitkeun sora vokal aksara dasar anu miheulaanana. Nulisna di handap sebelah kanan atau belakang aksara dasar. Contoh, beasa jadi beas. Huruf vokal A dina aksara sa dileungitkeun sorana jadi S. Kitu oge pulena jadi pulen. Huruf vokal A dina aksara na dileungitkeun sorana jadi N. Lajengna angka. Saperti aksara Laten, aksara Sunda kaganga oge miboga 10 angka. Nyaeta hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sareng 0. Pikeun ngabedakeun aksara jeung angka diwatesan ku gurat ajeg di kenca katuwun angkana atau sebelah kiri dan kanan angkanya. Seperti contoh berikut. Ini ibu berikan contoh cara penulisan aksara Sunda. 1. Sendal. Huruf vokal A dina aksara sa dirobah menjadi se dengan menambahkan pamepet di atas aksara dasar. Yang berikutnya na menjadi N. Huruf vokal A dina aksara na dihilangkan dengan menambahkan pamaeh di bawah sebelah kanan aksara dasar. Da-nya tetap. Yang terakhir yaitu la menjadi L. Huruf vokal A dina aksara la dihilangkan dengan menambahkan pamaeh di bawah sebelah kanan aksara dasar. Yang kedua yaitu peuyeum. Aksara pa dirubah menjadi pe dengan menambahkan paneleung untuk merubah vokal A menjadi e. Yang berikutnya ya, dirubah menjadi ye dengan menambahkan paneleung untuk merubah vokal A menjadi e. Dan yang terakhir ma menjadi m. A dina aksara ma dihilangkan dengan menambahkan pamaeh di bawah sebelah kanan aksara dasar. Santos urang medar materi ngeunaan aksara Sunda, ibu gaduh babaraha pancen pek salin kana aksara Laten. Kanggo jawaban tiasa langsung ditulis di kolom komentar. Wilujeng ngerjakeun. Materi aksara Sunda dicekapkeun dugi ka dieu, insyaallah urang papendak deui di materi salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.